Sampurasun. Sampai. Punten. Mangga. Kalabat, Mang Mitra, Kang Usep. Mana cari? Aduh, Harasan pisan ieu teh. Mohon kaleresan abi oge mang. Bade mesen cireng, anggo kempelan ke sonten. Aduh, asa mogok mangigorowong itu ieu, Bu. Cirengna anu aneka rasanya, Cek. Ya rasa non wae sih, Mang. Kayak rasa pedas pokoknya mah kumplit. Kayak rasa Oke, pedas, pedas. rasa daging, Kumplit. rasa jengkol ge aya. Jengkol. Sekarang rasa cikul. Mohon apaan abdi teh nyobian inovasi anu ti Mang Mitra teh ya, anak abdi teh ya. Kedah nganggo mangrupi rasa-rasa cireng. Puji Gusti geuningan. Pelanggan teh gede Mang. Puji Gusti, tah geuning eta nasihat teh aya manfaatna nya. Mohon Mang, hatur nuhun pisan dina manfaatna. Nasihatna seueur pisan manfaatna Mang. Hilap sahur Pak RT. Pesan oge cirengna kanggo kempelan di balai desa. Oh, mohon. Ulah hilapnya, Cek. Mangga dijajakeun. Punten. Hatur nuhun, Mang Mitra. Puji Gusti, Papana tumut, kanu nasehat Mang Mitra. Tah, Mang Rahmat sareng Cetitin. Ieu mangrupi hiji contoh di mana Mang Rahmat sareng Cetitin tos ngalarakeun pangandika Gusti. Anu nyangemkeun jalmi anu nolak kana nasihat anu rugi dirina sorangan. Tapi upami urang kersa nampi pepeling, urang bakal langkung wijaksana. Komo deui upami urang bari maos pangandika Gusti sareng ngalarakeun pangandika Gusti.